Gelanan pan. Lupa dulu lempeng bae. Eta awe tadi garana saha? Ponang. Kadukun kudu nyawa ngaranna. Nyaha. Tapi sia sarah ngaran sia. Malah ini ke malah kasia. Lah. Bukan ketemu di jalan meren. Atuh yuk. Ayo. Aya basi pan buburan basi. Aduh, masih. Neng. Neng. Lihat kan atuh. Iya, kenalan ngaranna saha, Neng? Kenalan. Elsa. Nama aku Jenab. Oh, Jenab. Geus atuh, Neng. Nuhun, Neng. Jenab depan. Gak jelas banget sih tuh orang. Nanya nama doang, langsung jalan lagi. Gimana sih lo kebal amat sih? Iya, diharap atuh geus bae ayo. Tadi tarik datang mah. Aduh, calo ayah bae deh nak. Cicingnya tuh ulah macokan bae. Aduh, baru hak benganya. Lo. Iya. Tuh. Siap tuh. Wih. Kira. Punten, Bah. Iya, Bah. Iya, doan aya urusannya. Jadi, cenah ieu doan ngeul awewe. Eta hayangeun teh ka awewe hiji. Bisa teh, Bah? Oh, Bah. Mau jalan. Duaan mah ye. Awalnya hiji, tapi kami yang menang. Irfan menang. Mamang ge menang. Lo, keluarkan deh lo, buok lo. Ya, tadi cek nyana ngomong kieu. Cek nyana heuh bisa cenah, tapi aya syaratna. Ada. Naon deui bae syarat naon? Ya syaratna biasa. Naon biasa-biasa naon? Ngaran. Tadi ngaranna Jenab. Eta Jenab. Geus kira bebeja. Bah, karena Jenab awena bah. Geulis urupna mancung, bukna beureum. Tuh. Heeh cenah. Tapi kudu aya ieu je. Hah? Ieu tah. Tulus. Duit. Masa diberi gratis batur capek-capek ngap-ngapan. Aya eta kadi tukun tuh buk na tah. Ngegel dah. Maharnya berapa? Kudu kebedak na ye. Tuh. Cenah 5. Ih, serem tak. 500.000. Bos banget nak. Ampun. Kalau kenal. Geus mana ceknya tadi 500.000. Malamat. Oh. Baik mau hayang mau alelena. Atuh hayang sih. Atuh kudu aya lah. Yura. Bah. Duh, nuhun ya. Itu kamari ieu awe daekeun ka urang. Usaha lancar. Ya, nuhun ya. Tuh. Ini ramai yuk pelanggan, Bah. Jalannya. Tuh, geus kajutan buktina tuh. Mang. Geus geura daek bang. Anak kudu cewek mah. Kuing gantian. Ya, laju bae sih mah. Teman. Aing keneh bae. Gara Apa? Ya. Tah, gitu pasti. Tengah mana orang. Heeh. Naon tah? Gara me. Tah, Nani bah? ada. Oh, duaan. Kabukeun. Oh, cenah ieu pake mandi duaan tah cenah. Mal mah ya tuh cicak juga. Oh, Atuh tambahan ka cai kula. Oh, gitu. ciku lah. Kajian lah. Atuh geus. Nun ya, Bah. Nanya. Nun lo. Orang aya obrolan saya. Pan asik yo. Ayo. Obrolan serius. Aduh. Yang nyari jasa ya pacokan bae. Atuh Kebayang saya ngobrolna langsung Di betul. pacokan bilang iya. Mendih bang aing baroha. Atuh bang sia ieu. Turunkan. Tuh jeung cara rasa galeri ditaekeun deui pug aing hem-heman ge. Maksudna kajeunkeun. Malah ditaekeun. Pug aing sieun. Jadi penting ngerti omongan sia. Atuh maksud aing kajeun. Aing maksud aing cicing keuna sagala ditaekeun. Kajian lah yang penting menang duit. Sih mantep alhamdulillah. Cara saya. Mantep bang. Pasti Si mah mau Pokona apa mah? bogoh ka aing. Bogoh ka sini kajeun aing mah. Oh. Yang penting urang duaan bagi awena. Oh, aing mah jeung sia mah setia aing mah sampai mati. Si bawa yang sieun ya. Manuk doang ge. Sian aing ti tadi. Nok, cicing nok. Ieu ulah digulungkeun. Beresan deh. Hah? Make. Lah geus kajian lah. Ayo. Ya, mantepan yo. Mantep. Tapi Saya ngambu tuh. kalau ngambon.
Pan rada baru buruk ya sih. Barau. Seperang make cayeta. Wah, tapi di nama wangi meren. Hah? Awalnya wangi meren. Meureun. Heh. Tapi cek urang bau. Cek awe wangi. Heh. Pas mau teh kotok teh yeuh. Beuh kotok lantung. Cinya ribet lah. Itu manuknya kumaha? Kajen lah. Aku tadi siya make cai naon? Cai terus diberian iya kembang teh kotok we. Wah, keren kan? Keren lah. Ajar kena baraunya nah. Yang penting orang mau gede jajan. Oh, itu nuk balik. Oh, tuh sing ada lah. Tuh, bagi-bagi. Hello. Woi. Wah. Sama biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Isinya hiji doang. Pan aing nu berkorban lo. Bang aing dipacokan ta. Aing neangan jelema pan. Tong, Wait. lucu lo banget eta. Apa aja ya? Terus ngajual naon? Iya, atuh. Iya, pegawaian biasa. Oh. Bis gawe Oh gitu tong, udah ngorang mah kudu aya kegiatan. Ah, Udah iya. mintaan duit ka kolot bes ya. Apa aja goblok tanya hoy. Ya siapa hiji bae lah. Yang di itu hiji. Kata ingin yang iya jelema. Tunggas lah. Pak Haji, mah Pak Haji. Ah, Pak Haji. Tiga rara. Kunaon pakan irung? Ya kok bawa out sih? Bisa. Tang. Bisa. Tadi menang cai ti eta ti dukun. Pan kita kedekeun syariat teh cenah ge kami manggil awewe 2. Iya awewe 2. Hiji. San ngomong 2. Siap. Oh, awewe hiji. Kami hayang 2an, maksudna dipelet. Oh, Pak Haji. Calon ngantur lagi. Hah? Calo. Wah, kosna teu beres ya, aing teu beres ya. Soalnya tadi aing ka pagi. Terus nggak bagi duit ya, jeung duit hiji deui. Anu watana diieukeun yo, di hideungan. Oh, eta Pak Haji nya dukuna. Oh, bener. Di dieu aya kueuk kan, mata nage kos kueuk eta bener teh dukun. Ah lain eta mah lain dukun. Kosna Pak Haji nyaho. Eta saha? Jeung calo, ayo yuk. Pak Haji nyanter ayo. Dukun eta mah mamak soal mamak Ayo, kueuk. Ayo. Ih, cuy pan, percaya amat sih. Cerdak, percaya mah. Mas, Pak Haji. Tuh, tengari cuman duit. Baik-baik tak ojek di bawah orang dah. Tuh, ngadeng itu sia, dibohongan sia. Ditipu di buai Oh. pan. Siap. Oh, itu mah lain dukun. Tukang kebon. Mang, sambarkan, Mak. Hah? Sambarkan. Atuh, gak itu sih tuh. Ayo Pak Haji. Pak Haji tuh. Woi. Waduh. Kebiasaan sia nipu. Nah, ini dukun jadi masih ulul ieu mah, lain dukun. Naripu sia pura-pura jadi dukun, ha? Naos ya. Gas. Nipu basia. Wah, kahari itu. Wah, usaha mah sing jelas sing halal usaha mah. Atuh Mang, tong, dengekeun ye. Naon? Mun hayang nanaon teh atuh ulah lumpat ka dukun. Lumpatna ka Gusti Allah, minta mah ka Gusti Allah. Pasti insyaallah diijabah. Sia mun hayang duit usaha ulah kieu carana. Denge. Pak Haji salah sama tengah dong salah. Yang mantarna. Naos ya. Melandai. Enggeusnya alakur. Pak Haji teu kalap-kalapang heula ya. Oh, Pak Haji. Pipiannya deh. Gara-gara Pak Haji ya orang jadi gagal. Duit mana duit? Yo. Aduh di Bapak Haji pan. Lah. Tanya pan. Jadi itu ober ya. Lebak.